Cek. Ya lebaran teh sakedeung deui ya. Nanti duitna tuh. Ayo kumaha teh? Jadi duduk kunan deui mah lah. Nipu deui. Ah, lain nipu ieu mah melancarkan usaha gitu. Mengembangkan bakat. Heeh, mengembangkan bakat. Yuk. Aya jadi dukun heuh. Oke. Aing ek nangan pasieuna heuh. Oh, sok. Mau ieu nu alus, nu loba ieuan. Heuh, siap heuh. Aing ditelanya. Tah, ieu euy. Sigana keur pusing ya. Maksa. Halo, Robil. Kira-kira. Des. Akeun anu neh? Aing teh pusing kieu. Pusing kunaon? Bukan duit, ini yang kudu kumaha usaha teh aing teh sekali tukar deui. Gagal deui usaha teh ki aing. Aing usaha mah adatna aing gagal mah. Yang lancar teh usahana. Aya kumaha nya? Sareatan atuh da kabeh teu polos terong jelema mah. Urang teh nyareatan kudu ka mana da urang teh apal aja teh boga channel kali program mah. Nyarek bae nya keur. Ayo di mana? Bener. Bener, gaskeun. Da urang pakuet pisan geus pusing ye. Asli teh. Heeh. Banyak poin nganter. Ngobrol sabaraha nih? Cepet. Sampai atuh aduh, cepet zaman kiwari ambe nu teu asa tuh aya 200 atuh. Siap. Siap teh duitna. Ayo ya. Aya teh. Yuk. Gimana itu Ki? Tadi bener. Jero. Oh. Tidak bener dia. Oh, udah gua dia. Oh, urang dia nya. Men. Itu aing pasien mawa di luar. Sini bawa ka dieu. Aku sia cokot amplopna heuh. Poin di sana ka dieu manehna heuh. Bawa. Bisa lihat gua. Siap, Ki. Siap. Tadi sok. Nggak ngobrol lah eta mah. Assalamualaikum, Mbah. Sok. Aing ada gua di luar Lidis. Siap. Sok. Bah tah. Sok. Oh. Naon maneh datang ka dieu? Bah abi teh bade nyareat karena usaha teh gagal deui, Bah. Oh. Alah, tenang, nu kieu mah gampang. Uhun, Bah, ieu kedah kumaha, Bah, abi syaratna, Bah? Geus, maneh ulang mandi 7 peti. Omong eta syaratna, Bah? Heeh. Ini. Entos, Bah, itu entos, Bah. Heeh. Omat, maneh ulang mandi 7 peti. Mohon, Bah, mohon. Iya, Bah, kanggo nyesepna, Bah. Yo. Naon ieu, Bah? Balik. Oh, nuhun, Bah. Kumaha euy? Lancar? Ya duitnya kemana tuh diarah? Apa eta? Pancik saya tadi cokot amplop cenah. Maksud aing teh men cokot teh amplop jeung duit nah lain amplop nah unggul kehead aduh sia mah. Atuh sama informasi teh kurang tepat. Amplop jeung isina gitu nah supaya cokot amplop nah unggul. Aing kumaha tuh ieu? Jis. Ada Jis. Cicing di dia, urang teh ieu euy. Aya perlu ka si Teh Esti, tapi wegah ka ditu urang teh Jis. Nah, wegah geuning pan aja ek cinta. Lain aya perlu cinta mana apa teh bercinta we. Aya perlu heuh. Aya perlu we, tapi aing wegah ka ditu sok sieun eueuh. Da mun teu salah mah biasana sabli paslon da wayah kieu mah nya Jis. Oh. Daek teh lamun Ajis pang nempokkeun Teh Esti ka ditu. Naik. Bener Daek? Benar. Heeh Jis. Oh, aing tadi tuh. Kakak ulah dilanya. Teh Esti. Ajis, kenapa kamu nempokin aku? Ay, kamu kenapa ditanya teh enggak nembal? Ay, kamu ya ditanya teh enggak nembal. Si Ajis teh lihat teuing di teh. Ngaku mah teuing. Aing geus kesel. Kok aing susul we ieu mah. Ya, lila-lila teuing mana teh? Lila-lila teuing. Panca mang di dieu teh tina ditapang nempokeun Teh Esti. Da maneh mah nempokeun mah lila-lila teuing. Kan ngomongna ge pang nempokeun Teh Esti. Ya, Ajis.
Maksud abi teh ya teh Esti. Piwarang pangningalikeun Esti aya teu, abi teh peryogi. Ai si Ajis. Pantesan atuh ditanya teh enggak nembal-nembal. Kan wing mah kita pangnepokan hungkul. Lah, si Ajis mah lieur. Lieur pan ku aing teh geus dipangnepokeun. Lebaran aing menang seeng ah. Des, keur naon maneh? Ngabuburit atuh. Anjir, sia kaya eta. Mau anu kitu euy. Menang meuli sabaraha eta? Meuli kehet, lain menta sia mah. Menta tidak ada yang gratis. Sorry ya. Ya nempo, Rik. Nempo. Ya dengekeun. Tidak ada yang gratis. Sorry ya. Beli aing kita gablok pamajikan tapi kamu gak meuli ke sini Nempo aing naik beuling kegenan. Urang nempo. Mau balik pasar sia teh. Aing naik nempo hungkul. Maksud Mang Dedis mah cenah eta teh nginjem nempo. Hah? Nempo. Astagfirullahaladzim kieu we rebut anjing. Ya Oh, dengekeun. nempo heula. Dengekeun sia. Dengekeun sia. Heuh sok anu dengekeun. Dengekeun. Heuh aing mau naon? Dengekeun bapak aing. Sia kudu diajar puasa mutung budin wae, Bang. Aing Nempo puasa. ada. Urang nempo eta. Nempo ieu eta ya. dieu. Nempo. Oh langsung ieu mah, kumaha gitu? Heuh nempo. Oh, mau dilihat nempo ieu. Hah? Nempo ieu cenah, nempo langsung. Urang nempo ieu. Nempo urang. Nempo ieu, nempo. 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 Tolong. Nempo. Nempo. Anjing. Anjing ya. Ayo tuh. Mau udah ke mana? Ih, malah kabur emang budakna. Ah, Ini aus yuk. Tuh, jangan makan. Yo. Sepanang datang Aing kulungan ya, aing kulungan. Ceng aing dirabut, anjing tuh. Ceeng. Emang belakang dirabut sok. Mana yang lagi ceeng? Ceng lain kata. Dirabut aing si Didis. Mana yang ngomong ceeng dia? Tonjok ku aing sia. Setuju. Coba dia aing bantuan dulu. Mana naon? Ditonjok dia cenah setuju cenah. Tonjok ku aing. Bantuan kita anjing. juga murah ya. Aing nang teuing atuh. Ah, si ieu tah ngapega. Oh, Ceng aing. Ulah sok kitu atuh oh ieu teh keur dagang karuna. Tuh, si eta tah. Naon ieu teh naon. Budak ieu. Usaha Mana lah popolontongan. Tong ngedegara kehan ngomong lain kayak di preman, di preman ha. geuning nanti ada bukan heup. Urang teh erek meuli seeng ek nempoh heula contona ka si Rik-Rik. Didukeun dirampok ku aing. Yo balau mudah pun. Tiup. Jaga mereka. Tinggalkeun lah. Anjing si anjing gak kamawur. Woi, tulungan aing. Oh, anjing. Emang guys tidak ada yang ngerti dunia ini ya. Pokoknya mah si Didis tek nang ieu ieu aing. Aing teu boga pamajikan. Wah, bisa meuli kieu kieu. Pokona